deui. Kunaon sih? Sigana mau dipikiran. Ah, batik pikiran. Pikiran naon atuh? Ben. Kunaon itu nih ngomong Ben. Abot. Obe. Pemikiran eta kalau baturan anak, cenah harum kendaraan anak, jadi ngahulang gitu. Hanya kan tadi itu orang ke itu ke ngopi ya nah. Iya. Di jalanan nama. Jeung kunci motor sakedeung Ka mana? Kamu baturan yang ka pegadean. Apa geus tutup atuh ya kieu mah. Abot. Kemudian itu sepenting bobo tutup atau pegadean. Nya heueuh atuh. Pasti geus tutup atuh aya pagadean mah. Emang rek naon nya ka pagadean? Itu tadi geus janjian jeung pegawena ka pegadean keudung berubet. Ratu, kuncina tong lihat teuing ya. Wah. Nya. A few moments later. Nah, hamang obeh teh di motor segila-gila teuing asa ip. Rasaan teh. Oh, rasaan teh. Ngomongnya terus tak keudung, tapi hampir saja bobo ka dieu wae. Kemana aing curiga ieu mah we. Makasih, Bud. Kabaturan meureun aya perlu. Sukses buat. Cair euy. Ayo mah terangna. Emang butuh saberapa? Saeutik cuma 1 juta. Oh, siap. TFK nanya. Makanya kan nomor rekeningnya anggar gitu kan? Nu kemarin makan di mana langsung TP tenang naon. Sok we kayak kurang dicek aya henteu kurang dina HP. Sekalian aku aya boga bisnis teh bagikeun tah duaan urang ieu. Heuh atuh urang hayang atuh. Bisnis naon sih? Urang atuh mental lah kembali 1 juta rek 500 oge. Aing mah aing goblok baturan teh. Sombong amat. Hanya enggak sebut sabarana sekalian bud. Gope wang paling nya. Dan terpuna naon lah gope oge nya nuhun urang mah sakitu oge. Masuk. Geus karirim dah. Budi gope teh ceriwo gope. Eta sedutanya. Heueuh tah geuning saya. Heueuh nuhun Beng. Nuhun Beng. Heueuh kembali lah sakitu oge lumayan. Kan ada teleponnya. Halo. Siap. Teh kadinya anak pulang. Tuh, ya. Nah, tungguan ya. Tuh. Ayo balik ke euy. Foto majikan tetap balik. Aing segera ngeunang gitu. Kunci mana? Kunci motor. Kunci motor. Tadi kan udah ditepkeun. Kan tadi ngomong apa kadean? Maksudnya kepanggadian kumaha? Apa tadi kan mau obeng nginjem motor ya? Nah, saya naik balik, mana kuncinya? Nya kan orang tadi ngomong nginjem ke pagadean, nginjem motor ke pagadean, nya motor nanti digadekan ke urang. Tadi kan yang ditransferkan 1 juta. Aduh, anjir, berarti itu motornya digadekan bener Aduh, mata kurang bisa TF oke. Nah, berarti di si Budi gope, di Ceriwo gope, kurang 1 juta, gadekan 3 juta. Anjing, aing balik mah kumaha beneran atuh. Motor digadekan dah sugan teh urang nginjem. Pokoknya mah urang mah. Bukan urang nanti 500. Sudah teh bisnis naon. Akan teh nggak gadekan motor. Ayo sugan urang mah Mang Obe ngabagi heueuh da geus boga bisnis. Nah, jadi nginjem Bud.
Ini itu mah aing rugi deh, 1 juta motor leungit. Aingnya balik ke Lumpang, aing kebalik. Oke, mana? Lain urang pada diberenya, lain minjem. Sebenarnya duit naon akan tekan yang gadekeun motor. Aduh, jadi ketempuhan meureun. Ya itu naon urusan ente. Kali-kali tadi cuma kalau bagian kene boro-boro kurang duit eta kuota gitu gablek aing. Itu ya soalnya nuhun gitu. Jadi geus kumaha meureun? Oh, aing jadi boga hutang. Baik itu nama nuhun leuh. Kudu digantian. Pamajikan nang. Ya kumaha? Mau bewe ampe eta mah. Sugan aing. Nyok itu mah aing minjem atuh mah. Tapi itu kan. Pikiraneun deui wae atuh eta mah. Harus sing teh. Dia lo kausut gitu. Aing Kunaon bet meni kusut gitu eta banget. Dia gulungan kasur. Naon? aing mau nginjem motor. Asing koreng motor orang digadekeun, aing balik Lumpang. Aingnya Akan kemana strabet saut tek akan sekemana juga mana bakal riwus ya mau berek tolak tek ya harus berdak tak hantu mang